Cek cek jiwa lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun keluarga sadayana tepang deui di pada dengan channel Simkuring Ngabowo seperti biasa di sarengan ku rencana Simkuring Mang Uden Sutis. Alhamdulillah tepang deui tos dinten anu ka 3 ieu teh. Tapi bajuna sarua kene. Beda kerepus unggul. Tentunya kan wae. Bade uih teh tebih teh. Gitu. Kurang bahas naon cenah Kang Bowo ayeuna teh. Bahas naonnya bahas ieu lah Sabudeureun urang ya tuh. Ya, karena mereka pada ringan jadi nu ringan we lah tong nuriut gitu. Keun anu riut mah bagian batur. Ya. Urang mah bagian ngopi nya. Bahas naon atuh berarti? Ya bahas sabudeureun urang we. Di urang Sunda teh aya fenomena. Naon atuh fenomena teh nya? Ai fenomena teh bahasa Sundana nu pasna gitu. Hiji kejadian alam anu aya di urang Sunda istilah-istilahna teh aya. Fenomena itu berarti nu jarang berenya. Itu arti fenomenana eta. Nya berarti kejadian anu jarang gitu, jarang. Jadi dina sakalian aya teh Aneh gitu. Juga nu aneh gitu karena teu lumrah gitu. Meureun gitu. Meureun. Meureun. Tapi pokoknya mah fenomena lah kadinya pokoknya mah. Mangga Anu kejadian di alam di alam pada urang gitu nya. Bapak wargi pilih uninga bahasa Sundana fenomena ada. Kejadian naon gitu kan. Fenomena bahasa. Nu aya sabudeureun urang. Itu teh acan kenging anu merenah gitu naon fenomena teh. Pas teh. Tapi teu nyurutkeun urang kitu nya. Bade ngabahas ieu sok sanaos teh acan kependak artosna eta. Beres. Tapi mudah-mudahan ieu teh istilah-istilah ieu teh sok sanaos masih kena aya anu dina di biasa dicarioskeun dina paguneman. Tapi memang secara langki gitu. Seseueurna mah kalindih ku basa Kamalayon. Iya. Nah, urang janten kawruh we lah dik-dikeun. Eta naon fenomena-fenomena anu aya teh kajantenan naon nu aya dina orang Sunda tapi istilahna khas orang Sunda. Ngayurup ka jeung ha nya. Khas jeung rehakna. Aya naon we tah fenomena anu biasana jigana mah di Kamaleon ge aya gitu nya. Aya sawatos nama aya. Di ieu geus sigana di Venezuela ge aya. Mung nya benten hartosna hungkul mangkeun. Iya. Soalna kaayaan ieu teh biasa kajantenan di tempat sajen oge. Nah, di Sunda atanapi di Garut. Di Cicalengka gitu. Siap lah beres. Nah, istilah-istilahna nu aya biasana tapi ya mesti kena aya kajantenan keneh aya di kaina oge gitu. Misalna caah. Caah eta teh hiji fenomena alam gitu nya. Kajantenan di mana cai wahangan atanapi cai susukan atanapi cai walungan kulantaran hujan janten ngagulidag. Banjir lah bahasa Kamalayon. Banjir oge kadang di Sunda suka ngomong banjir itu. Caah bahasa Caah. Caah sami teh nya sareng cai ciluk bah. Sami Ciluk cah gitu. Caah kan air bah gitu sami. Caah gitu. Caah. Tapi caah mah bisa oge menurut karena bisa jadi di urang mah teu hujan. Tapi karena daerah di luhureun urang hujan badag jadi kekiriman cai. Aya istilahna saja. Lain caah. Caah, ngan caahna caah deng-deng disebut. Di urangna mah teu hujan. Tapi di girangna hujan. Di girangna hujan ageng misalkan. Tah
caina makan ka bawah ka ka urang gitu. Bedanya Ngiri ngalangkung. lamun caah mah di urangna hujan memang alatan si Hujan jadi cai orang boka malirna teu lancar gitunya jadi meluap. meluap Waduh, meluap cek bahasa Kamaloyna. kayak Nah teh ya naon mudal gitu. Meluap tuh mudal iya mah tapi gak mudal oge teu merenah oge da mun jang dilarapkeun kana bahasa kana ieu mah kana caah mah mudal. Biasana mudal mah tinu liang, mudal. Tong serius. Dalares. tong sorry Pak. Terus lanjut anu kadua, pilih kalalanjuanan ke. Naon deui Aya anu namina urug. rugi ya. Kan kapungkur sok aya geuning. Upami Urug teh tilas nah. urut. Sawaski gitu. Piala Dunia atau Uruguay ngelawan Urugangen. Urug Ya. urug teh longsor upami Kamalayon mah. Jadi biasana mah aya pasir anu taneuhna teu katahan ku akar Ya. ka ieu kabasihan longsor. Urug namina. Tapi ieu tanahna tanah sauran gini. Jadi teu padat gitunya, teu padat. Misalnya perumahan-perumahan enggal teh anu di nya anu di lereng gitunya. Oke biasana Kawan. upami anu gawir-gawir Ya. atanapi pasir atanapi gunung oge kan upami tos di babadan tangkalna mah kan sok urug gitu, sok urug. Salajengna aya fenomena anu sanes, lini. Lini. Ah ini. Lini. Aya nini nu lalakina. Aki. Lini mah gempa mah. Gempa gitu. Aya. Dengan di dia mah mun aya gempa teh. Da caritana teh teh upami aya ieu na teh silsilahna teh kapungkurna teh cenah dicaritakeun yen dunya teh disuhun ku dina tanduk sapi. Dina carita ieu. Carita sasakala nanti disebutkeun dunya teh aya dina tanduk sapi. Kita teh dijaga ku sapina teh. Jadi lamun misalkan satungtung jelema aya eta dijaga. Mantak lamun misalkan cangkeuleun si sapina rada ngagebeg, tah si jelema teh ting jarorowok. Aya masih kena aya jelemaan gitu. Si ieu teh si bumi teh. Jadi ngabejaan sapi eta yen bumi teh masih kena aya eusina. Eta kena aya. Aya carita itu. Lini nya gempa. Lini gempa. Iki lini lokal nya gempa lokal. Eta enten deui. Terang deui abdi mah. Terus sanes-sanesna deui eta. Salajengna aya fenomena kahuruan. Nah. Tuhan terus kemudian kahuruan mah kejadian hiji hal kaduruk tapi gede. Iya. Benar. Imah kaduruk. Kebon kaduruk. Leuweung kaduruk. Eta kahuruan. Ari runtah henteu nya runtah. Eta mah haja di duruk. Berarti catatan teu kahaja. Sebenarnya mah lamun sebukeun teu kahaja oge teu keuna. Soalna kan kadang-kadang kan di ieu oge di leuweung oge aya nu mukalahan geuning nya. Duruk heula nyaho-nyaho ka ngegede kahuruan tak gitu. Fenomena kahuruan ya. Kahuruan. Salajengna aya anu disebat samagaha. Samagaha dina ati. Nah, samagaha teh gerhana lah bahasa Kamalayon nama. Posisi di mana panon poe bulan jeung sareng bumi ngajajar gitu. Siap. Jadi panon poe bumi ngajajar. Nah itu posisi samagaha. Jadi aya
sabagian panon poe anu kahalangan. Tapi semi wae antawis bulan jeung matahari. Benten justru. Oh benten. Posisi benten posisi. Itu maksudnya namina Sama gaha, sama sama wae. bulan sama gaha panon poe. oh eta. Teu nya benten pasti. Tapi nu bulan mah sama gaha, nu matahari sama gahi, Ya, me murwakanti gitu. enten tadi hadinya. Salajengna aya fenomena anu disebatna katumbiri. Kubung-kubung. Katumbiri cahayana ngampur 7 rupa ngahiji angkasa caang. Alah eta mangkoko. Terus. Nonton. Sang dewa, sang dewi, kesuka kesiri. Semoga. Nyangkeun anduk-anduk eta. Ketumiri. Katumbiri teh upami ieu mah nya upami Kamalayona mah naon? Rainbow. Rainbow. Wadah. Oh lain Kamalayona tuh rainbow mah. Pelangi. Pelangi. Nah, 7 rupa ngahiji angkasa caang. Hicomeo kuhit. teh geus sunawat apa lagi. Hijau, berem, kuning, biru, gitulah Hmm. ungu lah gitu. Nah, Mun cek ke baheula mah teteh ke non aya bidadari ke rumah Rani. Iya, Teangan. kersuka kerseri turun ti kahiyangan nyalindangkeun anuk. Nah, eta pan laguna teh kadinya lagu Katumbiri teh. Jadi aya widadari turun ngadon halewi. Nah, padahal mah eta mah fenomena hujan. Fenomena ieu cai hujan anu tos hampir seet kasorot panon poe kan jadi jantan pelangi. Eta fenomena pelangi Katumbiri atanapi kubung-kubung. Salajengna aya nu disebut angin puyuh. Biasana mah angin badag muter gini. Ya. Angin puyuh ayeuna meureun puting beliung meureunnya. Beda aya angin tapi leutik bae. Bisa diudah-udah gitu teh aya. Keur mengbal kamu kan di lapang gitu ya. Sararak tidak orang bangsa urang. Hari di luar negeri mah kan baradag gitu nya. Tornado. Hari mah leutik. Ketiknya Bisa diudah-udah gitu. Gitu. Jadi nu tapi si angin teh ieu no Muternya muter tapi aya oge anu aya ge nu badag. anu teu muter we jadi Nah, ngagelebug gitu. ngegelebuk anjing. Angin Angin ngegelebuk. ngagelebug gitu. Beten sareng angin puyuh. Angin puyuh mah muter Muter tapi gitu ya. biasana mah upami ageng mah nya tiasa janten Nya, bencana eta. oge baheula oge ka urang teh gitu. Eta angin puyuh. Aya oge fenomena anu nukang nonggong sareng basa Kamalayona. Gelap. Gelap teh aya di urang mah kan petirnya. Ari basa Kamalayona mah pan poe. Poe. Petir, gelap, guludug, gelap, guludug. Berarti eta mah rek hujan meureun nya. Terus gelap, guludug, caket-caket sareng kilat. Kilat mah. Kilat mah anu ngaburinyaina. Oh. Ngaburinyaina kilat. Jadi kilat heula Kilat ketinggal nembe sorana ngabeledug, guludug gitu. Tah. Eta oge fenomena sami-sami gelap teh sanes poek nya di Sunda mah Nya. gelap teh sora petir. Sora guludug. Upami kilat mah cahayana burijai. Nah, eta fenomena oge. Terus fenomena anu janten kahirupan urang sadidinten beurang eta fenomena alam. nya. Posisi di mana panon poe aya di satukangeun bumi gitu. Atanapi sabalikna saluhureun bumi mah sapayuneun bumi eta beurang Pentingnya. aya deui fenomena nu disebat halimun. Halimun terang halimun Ya, halimun. sanes honeymoon. Halimun Ya. mah kabut kabut ari enjing-enjing gitunya. Suhu harita nu tiis pisan biasanya jantan halimun, jantan kabut gitu. Oh. Jadi urang ketempuan orang teh kahalangan kabut eta gitu. Biasana katinggal gunung teh ngajegir Ya. ngadadak we bodas itu. Bodas ku kabut eta ku halimun teh eta halimun. Tapi nu waas mah anu di
nongken di segan nongken di Urangna nu di ketinggian bisa ini ningali siga di luhur awan we urang teh kadituna gitu. katutupan ku halimun meni waas. Wah, Waas. nongken di eta halimun eta teh ari anjing ayeuna mah memang ya halimun teh kan kapangaruhan ku tatangkalan sabudeureun urang lamun tatangkalanana masih kena seueur halimun masih kena tiasa katinggal upami anu tos gersang mah tos moal tiasa tinggal halimun Nya di Arab sigana eueuh halimun nya. tah sapertosna di Arab da halimun duka urang upami taroseun ka Raja Salman tah kitu eta halimun aya oge remis janari remis Remis mah berarti seri. Seri berarti. remis eta remis atau bising jadi panjang Wah, ya. kerang deh kerang Ari di dieu mah remis cik Sunda mah remis lagi remis teh remis mah cai anu ngagarendang dina tungtung daun ari ngagarendang teh ngagarayot aduh gitu lagi ngagarayot teh wae panjang deui. deui urusanana soalnya gayot nu Embun berarti. tah embun upami bahasa ieu nama embun remis orang Sunda menyebut remis janat terus aya oge fenomena balebat ieu kantos dibahas dina nya nu pertemuan kapungkurnya nu perkawis video nu kapungkur perkawis hubungannya sarang socapan sojadinten panan poe sarangenge giwangkara balebatnya balebat mah nyata cahaya panon poe masih kena udat-udatan mangsa meletekna panon poe hade tah eta balebat salajengna aya fenomena hujan poyan terus dibahas deh ya oge dina rohang hujan tapi nya sawios daya sami ieu nanti fenomena yang pertemuan kapungkurnya 2 tahun kapungkur mah aya tah ngabahas perkawis hujanan aya hujan poyan anu istilah anu pakait jeung hujanan jarang hujan biasa ditinggal di dieu video datanya videona eta teh hujan poyan mah nya kapungkur terus pas dibahas tonton lah video nu ieu gitu janten di dieu awan nurunkeun hujan panan poe nyorot di gigir jadi ongkoh aya hujan tapi panas gitu. Sok nyiwit tali cakadik nyiwit ceuli saeutik salajengna aya naon deui nya tadi pamisahan salian ti remis aya ibun tadi mah kan bahasa Kamalayu nama embun iya mah bahasa Sunda nama ibun si ibun ngagarendang dina tungtung daun mangsa subuh biasa gitu. Janari gitu lah benterna sareng remis eta kan sarua berarti kita gitu eta fenomena alam eta teh tangkus kurang masih kena kasaksian nya masih kasaksian lah dugi ka ayeuna oge masih kena aya lah sebagian gitu tapi misalkan di daeuh mah anu tos rajeg ku bangunan gedong mah biasanya terus aya terbiasa ninggal halimun tos sesah terus rada sesah teh ninggal katumbiri tos sesah katumbiri tos sesah eta duka kumaha eta ya kan geus eueuh aya naon walunganna ge geus ku leuwih na geus leuwih na geus ieu tos eta kagiri di ku apartemen sih nah gitu eta fenomena eta teh sok sanaos misalkan urang teh biasa nyakseni tapi pernah aya gitu terus sareng mungkin wae masih kena aya di tempat-tempat saja masih kena halimun di Bandung teh rada susah kan halimun terus layung oge teh rada susah mari duka kumaha duka caang teuing si ieu teh nya si kota meureun marak bak teuing sapertos urang upami kabosa gitu urang hoyong ninggal bintang tapi kulantaran
kota Bandung secara angking terus kaganggu. Namanya teh ya polusi cahaya. Oh, Cenah polusi disebutna. cahaya. Eta janten kadang-kadang tak urang sorangan anu ngaleungitkeun kejadian-kejadian fenomena alam eta kulantaran ku kalakuan urang. Ngaleungitkeun bahkan ngaayakeun. Contohnya tadi Tadina sapertos ieu misalkan ngaleungitkeun macam tadinya urang hayang ninggal ieu ka ayana polusi cahaya eta kan jadi ngaleungitkeun urang hayang ningali bintang ku jelas atau napi hayang ninggal gerhana anu jelas atau napi misalkan nangkukeun hiji Ramadan gitu kan. Terus kehalangan ku cahaya cenah. Aya oge nu matak nyebabkeun datang. Urang micin runtah datang caah. Eta kan matak ngadatangkeun fenomena tapi kan fenomena goreng. Eta mah ka ayeunakeun ku kemajuan teknologi gini nya. Tapi zaman kapungkur ge aya janten fenomena oge biasana kusabab teknologina can dugi beunanya janten disangkana teh nya tadi aheng atawa naon gitu kan kapungkur padahal mah kainakeun tiasa dijelaskeun secara ilmu pengetahuan gitu kan. Ini kan dulu mah geuningan pas zaman Columbus teh lah gini kan si Columbus cara nguasai hiji pulau teh teu ku senjata tapi ku tadi gerhana bulan. Nah manehna kada bisa ngaramal ya disangkana teh lamun teu ieu bulan rek di ieu gitu. Akhirnya si masyarakat anu karena masih primitif percaya gitu. Nah, takjub. Zaman kapungkur ge salerosna mah zaman Rasulullah gitu kan kapungkur kang tos aya gerhana matahari disangkana teh kapungkur mah Rasulullah teh gadung urang kali pameget nu ngantunkeun jadi disangkana teh nuju sedih gitu padahal sanes ieu mah fenomena alam biasa. Tiasa diprediksi iraha-irahana tepat deui nya misalkan janten upami urang bade mayunan hiji gerhana terus dianggangna keneh terus tiasa diprediksi jamna bahkan jamna oge tiasa ditentukeun. Ta ieu bakal kejadianna teh jam sakieu dinten ieu kaping sakieu. Eta fenomena alam. Sareng fenomena alam eta biasana ngaruh kana kebiasaan urang gitu kan. Haneut moyan urang jadi moyan. Tuh poyan misalkan angkeup urang teu bisa moyan. Eta kan gitu kan. Eta ieu terus gerhana misalkan tadi sapertos ieu kan entong gerhana lini we tadi kan orang Sunda mah kan cenah aya narabuh lisung gitu kan teu lamanya teh narakolan lisung ieu nya kabawa ku budaya oge. Mengaruhan kana tabiat adat istiadat orang Sunda nya terus siap sakit banget beres mohon mangga bapak ibu sanggaem sayan kepala wargi sadayana bebele aya fenomena anu bacan ka sebat mohon tapi anu ieu nya anu bedaena aya fenomena di TikTok na velocity henteu serius kitu itu fenomena alam gitu nya anu aya di wewengkon kepala wargi sadayana mangga teh jawaban di kolom komentar saperus janten kaweruh kanggo urang sadayana. Atur nuhun para pemirsa, oge Bang Uden nu parantos manco ti kawitan ugi kalekasan mugi aya manfaatna bobosa panon carang sapakan ada agung cukup lumur cebar puntena di Bapak Ibu sadayana. Kembang peniti sumber ketinambakan. Tutup lawang sigotakan. Cak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.